Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dina kesempatan ieu sim kuring bade ngajarkeun bahasa Sunda. Dina episode ieu urang diajar ngaran babagian awak. Mangga urang dangukeun. Sirah, beheung, awak, leungeun, suku, tak-tak, dada, angen, beuteung, gigir, bujal, tarang baga. Mangga urang cobian deui. Sirah, beheung, awak, leungeun, suku, tak-tak, dada, angen, beuteung, gigir, tarang baga, bujal. Cekap sakitu pelajaran ti sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.